Ayah anak raja lelempangan di tengah leuweung. Ayah aneh. Saha anjeun wahai Kisana? Bisi anjeun teh apanya kau alap-alap ujung kulon. Pendekar sakti mandraguna pilih tanding susah lawan. Alap-alap ujung kulon. Alap-alap ujung kulon. Memang kaulah alap-alap ujung kulon. Wahai Kisana, naon maksud jeung tujuan anjeun ngahalangan tumindak kaulah sareng Paman Senopati? Bisi anjeun teh apal. Sing saha jalma anu ngalewat ke daerah kaula kudu adu hareupan heula jeung alap-alap ujung kulon. Lamun kitu nu dipeke hoyong ku anjeun. Coba. Kumaha? Pantrang mundur bagi natap prawira keur ngahareupan jalmi samodel anjeun. Sembarangan Kisanak Cumarita. Emang kumaha? Samemeh di sang harapanku Raden Natap Prawira. Sang harapan heula Paman Senopati. Ayo. Pikeun kaula lain level model anjeun. Sombong, Aden sombong. Kaula sakti mandraguna sepi tanding susah lawan. Eueuh di alam dunia nu bisa ngelehkeun kaula. Sombong pangucap anjeun wahai Kisanak. Wahai Kisanak, lamun kitu nu dipike hoyong ku anjeun, oko pati pegal nyawa sareng kaula. Eta anu dipiharep ku kaula. Lamun anjeun bener-bener sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kadangan dewa. Coba udag lumampah kaula. Di Udag Aden. Tepayus mungguh di anak ratu, tepantes aya di anak raja. Ogol pegalan pati make jeung lulumpatan. Lain pilawaneun kaula. Nu saleresna naon tujuan anjeun wahai Kisana? Saha saleresna anjeun? Arya. Bulan, Kanjeng Ratu. Kumaha tos kapanggih raratan mustika. Anu mawi teh can kapanggih Kanjeng Ratu. Duh eta bakal cilaka. Mustika teu aya di nagara. Kau lagi bingung Kanjeng Ratu. Kumaha pami ayeuna urang mendakan Maha Guru. Sok mangga. Hayu urang sasarangan Kanjeng Ratu. Neng galak pisan euy. Ek naraon maneh? Langsung kitu kenalan atuh maneh kitu. Rek naon anjeun? Neng. Kenalan itu. Anjeun teh apal kula saha? Galak itu gandana. Kula nyimas lilitan.
Pucuk dicinta, ulam pun bau. Ulam pun tiba. Anu cek maharsi teh iya jelmana. Iya nu ngagaduhan mustika ular. Nyimas lilitan untuk maharsi. Berarti nu ku urang di tayangan teh Nah. aya di hareupeun urang. Bener. Nyimas lilitan, serahkeun eta mustika ular. Lawan anjeun hayang ieu mustika. Elekeun heula kula. Weh, gandana. Lantangin Lancang pisan eta omongan. Coba omong, wis. Lawan anjeun ngarasa sakti kuat. Lawan kula. Ye, terangan. Waluya gandana. Gandana. Ayo. Berarti Nyimas lilitan ngajak tarung ka kaula duaan. Anjeun wani ka kula. Ayo. Nantangin. Ayo. Nantangin siap. Iya. Oh ya. Iya. 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 Anjeun wawanianan ngalawan kula. Ayeuna karasa. Waluya, memang karasa. Eta Nyimas lilitan tandinganna. Urang kudu neangan heula Rama Guru. Ya. Dasar manusia bodoh, pengecut. Guru, Arya aturan rawuh Nyi Ratu. Kumaha Arya? Janten kieu guru. Kumaha? Geuning eta pusaka teu tiasa digunakeun. Oh, tah malebah dieu Arya. Oge Nyai Ratu. Eta pusaka teh sabenerna mah lain teu bisa digunakeun ngan jigana salah dinu cara ngagunakeun. Tapi nya tong melangnya sabab salila ieu eyang geus mumundut kayang agung menta kanu maha kawasa ngarekes kayang murpeng alam aya jalana pikeun ngelehkeun Nyai Lilitan. Carana teh urang kudu ngagabungkeun kakuatan. Diantawis bae engke bakal aya hiji sinatria anu wedalan ti hiji karajaan anu bakal ngahijikeun diri jeung urang. Di lebah dinya urang bakal bisa ngelehkeun Nyai Lilitan. Si Jana Nyai Ratu Ular kalengitan mustikan. Ukituna Arya oge Nyi Ratu. Leuwih hade ayeuna hayu urang bebarengan pikeun milarian eta sinatria anu nuju ngalalana. Maksudna mah rek ka ieu gunung. Tapi tangtuna oge setiap lalampahan atawa perjalanan hiji manusia anu tujuanana hade sok loba halanganana. Kukituna Arya oge Nyimas Ratu atur nuhun parantos tiasa rurumpaheun ka alam manusia. Urang hayu bebarengan usaha ikhtiar sabab moal ngawujud sakabeh cita-cita tanpa urang kerja bareng runtut raut sauyunan. Ayeuna geura tuturkeun eyang rek lumampah milarian eta sinatria oge sakalian urang numpes kajahatan anu aya di ieu alam dunya. Tuturkeun eyang Arya oge Nyimas Ratu ayeuna geura tuturkeun bae lumampahna kula pikeun numpes kajahatan. Sumangga guru.
kala tu ular. Nyi Mas Lilitan. Jangan kurang.